Teh, Naon? itu teh gelo. Nah, gelo kumaha? Kan tadi salaki mana teh balanya ke pasar. Nya terus kumaha kitu? Ayeuna dijualan ku maneh. Mun kapan salaki maneh ngamak sia. Nya moal atuh goblok, pan aing mah tukang dagang. Oh, beja heula tuh ke salaki rek jualan teh. Wah, ieu mah sia nu gelona. Nah, teh apal urang gelo. Ningali dina bebentukan. Ah, di mana? Weh, gaya teh boga motor anyar oi. Ah, ieu nu si AA. Motor sport eta nya. Nya. Urang mah kurang resep teh motor sport teh. Naha? Urang mah resep motor bebek euy. Justru ya motor sport mah enakeun, gagah. Ya ba abi mun dibonceng teh kieu tah nangkep. Urang mah lain masalah gagahna teh. Terus naon? Kan daerah urang mah daerah banjir teh. Jadi mun boga motor bebek teh bisa ngojay renang teh. Masih awe goblok. Nah, itu mah kumaha aing ya. Terus Kia-kia genya aing selera aing mah tinggi. Aing mah hayang anu jangkung gede jeung bodas. Aing mah paling enggak suka, enggak mau. Tah hayang aing mah kalalaki nu botak. Anjing pas keluar teh hese ngajengut. Ah, soledat nih gobloknya aing kitu mah. Bari dijenggut. Goblok lalaki teh si anjing mau kondo pisannya modal kontol doang. Menyarek jajan ku aing dibayar, rek indit ka ditu ka dieu ku aing dibayar. Sakalina teh hayang teu beunang henteu cek aing oge. Teu guna jadi lalaki teh teu guna, cek aing mah naon oge usaha. Lain cuman ngomong, "Ya aku punyanya segitu, sayang usaha, anjing usaha." Nah naon oge lain ngandalkeun ti awewe hayo. Da aing teh capek nya aing di ewe. Nya aing kudu mayar di mana-mana oke aing mah di ewe nya dibayar. Tolol anjing lalaki teh teu halayang teuing aing. Nah anehna teh aing teh pangki jeung lalaki teh kitu deui. anjing awewe bahkan keedan pisan, tapi urang mah da resep awe nu kitu me. Urang mah resep awe nu polos. Aing ge polos. Maksud aing polos teh di calana anjing gitu kan. Gitu aing pas. Polos. Gitu aing ge polos, pas polos. Aing mah atuh gang sempit. Nya gitu. Heeh, pas asupna mah sempit ka jerona lega. Tua. Aida. Nyeri hate aing male ku lalaki. Teu hayang-hayang deui kawin deui, teu hayang aing mah nyeri hate ku lalaki. Goblok pisan lalaki teh. Aing nyeri hungkul. Benar me aing oge tiba heula make nyuhun hulu nu ieu teu aing mah resep ka lalaki. Da sia mah lalaki atuh goblok. Aing kan awewe. Asyik kumaha. Aing meureun anjing adu pedang. Bewara ka para lalaki jeung urang mah simpel. Teu kabedag di hotel bisa di kebon. Gope goler, goceng nonge. Benar me Halo anjing, teu kitu konsep entong Men, konten. Konten mah sia mah ganggu wae anya. Heran aing. iya aing Konten goblok. Konten ngerti? Mong betul. Cerni ya sampe Cerni. Konten di Facebook buat kudu riweuh, cukup posting kieu banget. Kelek, kahanap, beteung, susu. Enggeus ngonten berarti me. Lamun buni. Mun teu buni, Boro-boro ka menarik anjing ieu sing kayo iya lamun sanena geus dibuka. ngomongkeun medsos atuh tong ngomong goblok. Marane ieu. Balik ka dieu. Bingung aing mah kemana kami? Aha. Mana susunan luhur nyang saya, nu hareup nyang saya euy. Ieu teh apa tuh urang teh lamun make BH di tukang BH teh urang teh sok bingung. Bingung kumaha? Soalnya posisinya teh gede sabelah geuningan. Oh, Manya kurang teh mang pangalereskeun BH abi kan teu mungkin aing Wah, teh. urang mah mun mana kitu urang jadi tukang BH. Anjing hayang terus yang udah dipasangkeun urang ukuran 38 maneh mere 34 teh leresna. Cobaan deui rugi bandar goblok atuh aing. Ya, eta keuntungan tukang BH teh goblok. Amun cangcut erek cangcut. Oh, ada mah ada bisa goblok saja. Me, kunaon sajemuna-jemuna wae goblok. Keheul aing mah tiap ngaliwat teh ibu-ibu teh ngarumpi wae. Ngarumpi naon? Kan pada aing janda. Terus kunaon gitu? Aing mah keheul we si itu janda cek aing mah nya bewara ya ka ibu-ibu sakirana lamun urang ngarah tepi cacapekeun ka salakina sodakohkeun ka aing. Aman kan aing teh Aman, bagus. aing jadi randa. Perasaan aing jadi randa teh kumaha goblok nu jaga. Setan mau kering.